lain darengekeun ku sia karoproknya aing lamun ngomong Padedi asa kueunaheun kitunya aing gitu sebagai masyarakat yang tidak berpendidikan lah aing mah nya. Tapi dan ngadenge omongan Padedi asa kueunaheun, asa hayang guguru aing mah ka Padedi aing mah. Jadi kieu Padedi mah jadi Padedi mah membebaskan. Jadi masyarakat teh masyarakat Jawa Barat lah terutamanya membebaskan nyeun konten masalah karusakan jalan, masalah anu perlu dibantuan jelema anu perlu dibantuan, amu ai mana rek grup-grup misalnya gitunya. Padedi mah membebaskan nyeun konten teh gitu. Da manehna ge meureun kudu boga info nya da moal mungkin Padedi kukuringan sorangan goblok ke kampung-kampung kudu nate diberi info tapi bener membebaskan nyen konten ke medsos teh nya gitu nyen berita lah gitu. Tapi da beda deui jeung di ditu mah euy jeung di gubernur anu di jauh gini anu jauh beda anu jauh mah da ku aing diharewoskeun anu jauh teh eta geuning anu di Jawa Tengah goblok nyaho Jawa Tengah tah di ditu mah jadi Bapak Gubernur anu di ditu mah tidak membolehkan masyarakat nate mengupload ataupun yang konten tentang jalan anu rusak kanu medsos cenah tah kudu nate langsung ka manehna we kitu daratang we kitu bari silaturahmi lah sugana we dibere duit atuh ku Bapak Gubernur di ditu kitu da bager Bapak Gubernur anu di ditu mah eta we cabe ge digratiskeun di ditu mah da di Jawa Barat macan aya cabe anu digratiskeun macan aya tah walusna di ditu mah nya kitu nya jadi ngan pada jadi tidak membebaskan gitu jadi kulantaran Bapak anu di ditu mah tara ngopi beda jeung Bapak aing nya Bapak Gubernur Jawa Barat sok ngopi wae jadi ka masyarakat teh memperbolehkan siapapun diperbolehkan untuk mengupload video apalagi jalan rusak gitu nya tah eta Jawa Barat tuh ka anu di ditu mah nya cariosana mah da meuni saya pisan anu di Jawa masa meuni asa pang aingna gitu padahal lain pang aingna pang gitulah aing era euy era aing rek nyebutkeun anak nya pokona mah nilai we ku sararia lah mana nu halus mana goreng gitu dah sok loba nurutan gitu sok loba nurutan ka Jawa Barat bingung aing mah ka Jawa Baratnya mudah-mudahan we Jawa Barat nya cing aman tentram sejahtera gitu.